jelema umur yang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kitu tadi ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep we pusing we sedekah cager urang mah teu percaya sih kunaon hiji awak di garuse bae yuk mereka dua banyakin ka dokter mah itu ka dokter dulu banyak jerongsen sagala USG masih menan hamil teu cager obat oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah datang aya di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai blow on kita sedekah teh blow on bentak ya Allah ya Rabbi aya jelema nyol pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah we dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng satpam herder tapi tetep maling bisaan jasa cakeun geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah toh kieu kurang kumaha ih hayu geura ge sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal diganten naon teu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititan teu naon teu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia ka mana sia lontar-lontar kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Ye, cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia ka mana maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus kiai ke di pondok teh kan ke di pondok teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Oh, datang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita anu alhamdulillah dan urang beuk samagahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Meuli hulumbe langsung diopor masa kalia. Oh, dah diangsongkeun ka dinya 2 fulumbe 2. Dahar bareng. Kan santrina teh neulikeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceuk ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar oh itu polona. Munguna ceuk ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui
terus jangan ngomong celina mah moal di dahar nya bagian urang nu mawaan geus ki ngobrol teh endah nawaran teh celina cenah aduh cak santri ditawarkeun celina heuh urang impuk bener beak deh celina geus bae tempel badi teh kan teh lebayan leuba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu da daging da dibelahkeun dibalikeun deh cak santri teh beak mah jeung urang ge nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian cak geus diintip ujana baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari geus jara di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heueuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus tikiran we geus sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kebagian caina caina diangkat adah nasi cek santri tah Gus Dur mah lainna naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun yang mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah deuk beakun kabeh ieu mah si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu ujang aingan sakali cak meng atuh datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh panai bawaan keneh nyana geuna pelit cek kitu teh tah eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masyaallah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang ka jadi kumaha ge eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mah kadang ieu di lokasi kiai cak nya teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak nya ke urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wah deui cek asal teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah udah tenang nyana nggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek nya teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doang bere aman masyaallah
kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah enggak usah cek nanti sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah beja dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene emangnya aing titah nyat paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing mending salat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jak kageng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Hasan eta mah soal mata waliullah eta Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na kayak nyahoan iya padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ke masjid lagi sendal asal ke masjid dengan bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu ieu teh emang kunaon sendal leungit deui bae cenah aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran keur zaman abah bae keur zaman abah ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh aju pan baheula mah di luarin Masjidil Haram aya paranti sendal diasukeun ka plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng nu sejen-sejen lah dihijikeun teundeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu jakola buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang
sebab naon kudu Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teusna wallahu samiun Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa aya urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalan hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek diterima tobatna beda-beda aya anu geus kieu belah aing geus moal ka mamana aing ngaji bae nah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya na numpak na kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya teh naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiaina hebat ya kiaina potongan pudoli meureun ieu mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai nama pakai kopiah apa maju pakai sorban jejak wetes jiba ya kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana? Muludan. Saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun di sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Geus geter-geter wetes salaing muludan. Datang ke tempat muludan, atuh kiai teh kan nginjem. Bu sini, kenapa? Ieu nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya dibere ya. Tuh pakai jilbab. Waduh waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut anak diciuman ul bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusiata lagu di forum bawah lah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja iya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos dia cak jana ieu sial kiai goblok cak jana dina hatena atuh terus we atuh ngaranna ge ibu kiai atuh dihormat atuh
segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nyana teu jembar lantaran hatena kan lain muludan jana mah aing jadi koski sakira terus bae dihormat muludan lah biasa kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan zaman jahiliyah teh loba WTS terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik jangan dirinya terus iya nanti toel ku jamaah ibunya ya kok nangis kunaon nangis tenanau sedih ibunya sedih ngadengi suami ngomong kos gitu sedih ya Allah ya Rabbi atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik nyerikan ibu nyai cerik kabehan Masya Allah salokasi eta cerik kabehan ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik deui Masya Allah tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh aing diceng-cerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasih nggung bayinya nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun di ulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang macam nanti tetap kuda turun baik turun di berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS ge baiknya ada di markas jana bari tipe 3 daharan Cau berkat, sanggup berkat, terus ya neuleunya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulya teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS ge cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai itu digoda anak wali harus model si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran deh ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohat dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau
atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang be anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hei sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sauh kasurupannya Nabi salam teh budak menang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamangfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu di berean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge di berean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 PD hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ye ngan abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal ke HP tuh daripada dicarekan mending berean aya tah sia ieu berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut teh masyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah deh yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebal-kebal mah tunggaran kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cek ngeliat kurang bager tapi si mah ai dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah mulai gitu ngan apa nggih neng di mana pabrik emang mah mana di nuju kenal itu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah
nu tatadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tatadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker carita bab sodaqoh. Jadi ngaleuleuskeun hate. Masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodaqoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ke orang, sodakohan ke orang, kerjasama jeung nyana moal daekeun nangkep. 1 juta kali orang boga kasalahan moal daekeun nangkep kajian kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di situ. Ya sia sugan teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geus sodakoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Moal eta mah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulud teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebojang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahoan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas jas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadih. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana. Memantak di dia istifham litakrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah.
dibere babari sodako sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sodakoh-sodakoh urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing, sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat. Haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk popoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah, moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe tingkan. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sungut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam.
Karena di bareng asalan bukan kalohor mah rarengkot di masa. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deh. Hak nangis lain deh. Tuh. Ulah, Gusti Allah. Ulah urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajahokeun ridho teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri. Jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya Allah. Aing mah cak ieu cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tuh Allah. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasanya mah turun. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan orang aya kadua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari. Dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serab kana sok make mobil herang-herang teu serab aing mah. Teu serab. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian gua. Ada apa ini, Pak? Begini, Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we. Standaran aja sepedana ge. Gubrak we darepun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Boga duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya tupanya teh pohar eta nu gitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita sodako geus. Ja aing mah embung ieu dibere kudu boga hutang. Saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang pan teu. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah.
ulah sambarangan ye batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih aya sabaraha nu susah tah eta teh hitung ku pamarentah mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih sabaraha nu susah sabaraha yatim piatu geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin nu susah bae bere duit tah eta kakarak mantep tah kos ngedukung aing ke pemerintah kos bila perlu aing jadi DPR na lah sugan be babari kawin jadi DPR aduh ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal nu nyarekana lain jelema nu bogana nu boga hukum Allah subhanahu wa ta'ala cek ulah jadi Indonesia masing serikeun nyeun hukum haram ngarokok makruh lain haram makruh sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram makruh bae selanan ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui jadi ulah sok ngarobah-robah sih makruh titik geus sakitu bae selanan cenah kiai ge loba ngomong ngarokok kiai tolol teh nu ngarokok teh sebab teh nyahoeun ka makruh atuh teh nyahoeun ka makruh atuh cenah kiai sok ngarokok atuh tanya heula kiai kunaon mantak ngarokok aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh na teh jang maca kitab tuh lain deui pan aisyah ayo sia ye kiai mah udang penting ngarokok kunaon mimik tahajud ieu lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi teu saeutik kiai mah ngopina teh teu saeutik dua muk maksudna naon eta muk gede teh lantaran lamun sasedot dua sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur iya lieu mata tunduh keneh bae geus kopian ge pana isana ieu mah tilok kitu pan ipan gede ieu mata niti kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae hees deui pan kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi ulah ka awak teh jang pake ibadah eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita makruh bae tuh gitu jadi ulah dirubah-robah nu haram nu halal nu makruh jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas ieu mah nu halal diharamkeun haram dihalalkeun nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong atuh pan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu lamun kaberangan teh cak emak aing pareban lampu tah teu kadeuleu ku sia tah didikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek tibatan kapolres tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu budak leutik ge bingung bertentangan dengan emas saya tuh jadi hebatan mana sia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetap mah hebatnya sejol be kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa kapolda sih nu salah ieu terus disengsarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik teh nyengsarikeun cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya urang teh ngajawab lah kan ka budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan urang ngajawab teh ka anak urang bah aya teh sih ngalampuan naon beurang gitu ya. Ada budak teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh.
teka harti. Eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda Korsia. Pecat sia ku aing. Aing teu jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebal aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kaya kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah, kaulah moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi, kaulah moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari kita boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge saksi makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di da Kangjeng Nabi. Ode nabi aja nabi tuginin lain deui. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya, turunlah ayat. Masya Allah, jadinya apa? La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyapat hukum Gusti Allah karanjeun kabeh. Billazi al-kain fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahlah kun laga jaharti namanya tiku ilahi dan min dari kosil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah kos ucapan manusia la Allah orang Arab apa gitu eta teh sumpah lagun ngaran. Walaki wakidukum tetapi Allah ngalapukum karanjen kabeh tegas ayat keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah.
Ari warrior yang bagi berarti lantaran cek tadi ayat bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidukumullahu billagwi ayat yaminul lagwi nomor kedua walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman ayat yaminul munakid nomor katiluna ayat yaminul gomus tilu sumpah teh tilu tak sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu. Apa mah? Haji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opaknya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah ke tetangga lah. Kalau ka haji, tak kalambon aing. Nanti dia ngajina aing mah belajar nyunda teh. Oh, jadi kacilungok teh geus nyangan ilmu. Bolon. Nah, ieu sumpah teh aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Ieu teh panjang masa datang ke kiamat dengan ayah ke ulama nu ngajar opat tapi ieu botak macam tilu tinggal pikir teh aya teh ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese pokoknya hukum bab kena kan itu aya kafarah yang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat mamengan saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta yaminul latila ya ta'ala ku biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum wah urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta si Aisyah ucapan jelema nu kasih matak di Arab mah kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmat? Ini berapa ini? Ini berapa? 10 rial. 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Kurang ada. Ruh Allah. Kenapa meruh baik sebenarnya? Ini dia demi Allah. Atau sekurang mah ini saya ulah maka Allah. Jangan apa kita. Rahmat. Ruh Allah. Wah. Ini roh masih serian aja jadinya ini namanya. Ganda naon padahal mah edet sia demi Allah kita kurang Arab mata orang Arab ruh baik wallah la wallah bala wallah eta urang Arab mah babarieun jasa tang ngomong kok kitu teh dan ngomong kanyana ya la wallah tidak demi Allah masya wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah insyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab dina kalipasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang aya kan sak aing ngomong entah mah demi bae entah mah sak aing ngomong mah demi bae demi demikian aya bae da eta kalipasan ngomong sanajan teu bayar kifarat hari sorangan kan teu bayar ada hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi kapat wakian kita jong yamin naon teh tadi aki-aki ulah sok inget-inget nu kos maningan inget-inget
spesial teh kiai jeung tahan nyandung bae ka bapak aing ka sareng. Tahan gitu dah aya komo teu ditahan. Moal yeunun ka bibi. Pada jeung nyara randu ka bibi. Jangan kudu nya loba. Dulu. Loba teh kos sekarang itu. Lah. Yang babab yamin hiji tangetkeun. Nomor kedua, yamin akidah. Iya. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh letet timaku sumpah kotuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah ya nalatul am kosin jadi kudaya sejak sumpah nate ya nah eta karena yaminul munaqqidah ieulah wajib kafar ieu dek cokot hukum teh ya dina ayat ieu teh tah jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana wajib kiparat jatuhna kana wajib kiparat eta lain pagawean urang tah Kangjeng Rasul hayang si Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta ngan ulama tinggal urang mah sumpah kabagi tilu eueuh dina Quran mah teu ngabagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak kensek ya ngaji ya detik la yu'akhidhukumullahu billahi fi aymanikum hiji kuari wow patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawam. Walaki waakhidukum bima aqadtumul aiman. Kedua tah. Katilu yaminul ghamus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu nageng ke aya kiparat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha jak teu dijelaskeun kabagi sekean cara urang mah undang Allah ngabagi melalui mana fakafaratuhu yat'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji au kiswatuhum wa au teh khair abi qasim bi au abu ngaji alfiah lantaran asuh dengan ngaji alfiah ya maka dia emang ngilip dia mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending ngaji aing malah anta teh jahol aing santri aja nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah ilu au jepang wasar di masakin au hiji deui kiswatuhum au tahriru raqabah au teh khair qasim jadi ngabagi kabagi tilu berarti kiparat lagi nya kabagi tilu ngan ke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap nah kuari di samping eta engke awal teh dipilih hiji awal ditaksib ngabagi kifarat nomor kedua jatuhna hukum make awalna awal ditakhir berarti koyang engke nate ieu teh engke aya anu diistisna sebab deuk diistisna kudu aya mukhayyar heula eta ngaji geus gadenya geus apeng-apengan ngaji naon teh kiainya eta geus kitu sebab deuk aya nu diistisna ya nu terakhirna mana faman lam yajidu fasiyamu salasati ayyam aya deui kifarat puasa tapi fa'ilam faman lam yajid tak deuk ngaluarkeun nu kitu berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatuhna sebab deuk diistisna tuh aja kok gitu mata kuliah marangan ngaharam-haramkeun meuli bensin ditanya ke ayat Pak haram yang kayak beli bensin ayatnya mana? Saya tanya ayat
Sing nih apa nih? Ada apa nih? Di luar. Bukan dia di luar. Mana nih? Ayo. Akhirnya baru main dekat bola istiqomahan di anak bentak kalambon. Kayak malaikatnya azab ke dia. Ya Allah. Ya hukum. Bagana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nggak ijtihad iyalah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we geus pokona mah mun teu bener edan ngalantur jana lamun bener geus cenah Jamul Jawami mun teu bener ngalantur lu bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat jana teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor sama lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sambarangan entek diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamina tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun ngan antepkeun we lah jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya satu waktu tama jang nyieun kitab ayatna ieu urang nyieun coba kitab wah dibanding nyieun kitab pan ieu mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, قال قسم العلماء إلى 3 أقسام لغو ومنعقدة وغموس وما هي اليمين اللغوي فأما اللغو فهي اليمين التي لا يتعلق بحكمات tak kitab tak nangieun ulama tak kos kitu tak menang tadi teh tak kabagi heula iya hese teh kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa ya ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung ngaji, masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok 12 tahun, 15 tahun, teh puyeng yang kawin. Lain ese ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye, ku ese na, tak nomor kehiji. Ya amirul lagi aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua ya walakin akhizukum bima qatum lakin huluk istidrak istirahat teh takibul kalam imadah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaisidrok nu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya mah geus biasa ka bulak kabale. Geus biasa temannya mah kos kitu mah. Wa bal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh jaheunya. Barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh. Matak jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah masa kuja ada di bawah bae tah alfiyah teh ai bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nyi alfiyah nya sok diceklan we cenah kukula teh moal poe ngaji moal bisa supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah.
Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya ahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan punyana. Biaya palahu awalak alahu tapi sumayah ni sufi yaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Quran. Iya. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur saja ngeta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu nya hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayab alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah. Bulan hareup aing sumpah ieu nya. Moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa. Kira tikuari atau bulan hareup. Saya begitu bulan hareup nyana datang nggak gitu. Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Tah ieu pangaruh sumpah bahaya we takut kitu kudu kifarat tah kifarat. Demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu sok gaceng. Sia teh kudu dipatali gedayang aing mah demi Allah. Wah aing. Tah ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti kalahri umi. Bayar kifarat teh. Mane teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalahri umi. Nah, eta ge bayar kifarat sarua. Tah omongan-omongan nu kos kitu teh. Sing hade tah eta tah. Dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deuk migawe. Nah, ieu lah nu kos kitu. Bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, ieu wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya sing hade kaya kifaratna teh fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Ke kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kosuma yaminul gamus ma al-yaminul lati yata'ammadu fiha al-insan al-kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus. Gagauli wallahi ma fa'altu gaja. Wal migawe kana anu kaula. Padahal mah waqad fa'alahu. Teu migawe kuda kana kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban ieu. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal keur contoh.
Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang, penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar. Koboka cendol, sana tsunami. Sidangnya nyana ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal nyana korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu musyawarah partai saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya. Bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah. Saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Ya, saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus apa gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nanti disebut dah yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubbasu sahibu dari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodok di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teu senang ngaran aing teu sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, uleun, bolakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalut. Dikalikeun mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zamannya gitu. Mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masyaallah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabiyan sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Cit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng uqul walidin. Kabair teh nyarekanan indung bapa, nyentak indung bapa. Gola cek eta Arabi summaza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karib. Jelema
anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul ghamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan, tidak saya. Kabeh demi Allah, wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ya cerita pemerintah, cerita rakyat. Jelema leungit sendal. Leungit sendal kateteng isukna kapang ya jelema make sendal. Ya sendal saja. Aing, moal pati-pati dipake ku aing lamun lain waing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan teh cenah teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula nah. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus menelelan. Ideule gue. Iya akur ieu tah. Ieu na ge toel aing teh setik. Wah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah loba mau. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leungit. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim atau ka kiai aing mah kuari mah dek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal aing. Kana ku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia, ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyara datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul ghamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul ghamus, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Aya naon? Kaya deh, Diuk. Ih, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing geus bi apa burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka Kapolsek, Kapolres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh, lamun deuk kanu kolot, inilah polresku. Aing deuk di BS. Deo Kak, nu kolot ya. Diu bekos keboconge emang nu nyandung mah kitu. Nurut we pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Tah, teu percaya. Iya atuh sia teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha? Manya bisnis lupa itu balik. Coba ieu mah bisnis naon ieu? Bisnis naon? Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwa nyana teh ngandung. Aduh. Bisnis naon, Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok budak bisnis susah titis. Ini kakak ka Cikupa pan ka Kulon, ti Kulon aju kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pan cak kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong ge. Ngomong naon atuh salaki pan kieu. Kepoconge pokona. Ngomong, Kak. Aing ngomong salah. Siksa lagi. Gitu tuh aing dia boleh carikan baik ku siapa nan salaki. Salaki. Aing kawin bebeja.
aing kok mau bebeja teu bebeja ge aing dicarekan. Kok mau bebeja cek teh asaing. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja mah cek ngene. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kos kalap kok mau bebeja paes biasana. Kitu nu nyandung celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula mah nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah. Demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante, nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante? Heeh. Kenaan sih ya? Pantes bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu, Mas. Usaha-usaha aing, duit-duit aing, dipakai kawin ku aing. Iya terusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung-bingung. Hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh dikuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun. Atuh mending terang-terangan. Ya kan kakak kawinnya, siang jauh dan jauh. Geus si mah kawin tante. Geus naon heuh? Eta kakarak nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui. Ayo sia. Guys, kurang mah ditinggalkeun mah. Moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal. Henteu kurang mah balik bae. Ai balik ona we mah kolot masalah ke aing tangkeun deui. Eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug emang teu jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui Aminul Gomus ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang di timbang kula ieu kurang ieu timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener tah mah surut di jalan. Di jalan surut datang ke 1/2 kilo. Heran aing mah ieu teu mamang mah udah demi bae demi Allah bae teu ngurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae. Bener mah demi Allah bae mamang mah teu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae. Gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok teh nimbang jagoan biasa kareta kudu geus mikiran mana ieu manehna sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kolot baheula panimbang teh komun make kos ieu mah teh kurang leuwih didelekeun urang haneutnya haneut kan tambahan deui gonyana tah supaya haneut kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambu aya beak we geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna mata kayang nyaho keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur tah bapak kolot kitu bae tah mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus ngai bahaya gede
Nah, iya nyalametkeun diri maka sumpah bohong, gomus. Iya bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek. Panas ya teh lain talagaan ribuan tahun tan ngagolot terus kena nage. Aduh. Kamana sia? Aduh, jangan naik kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing yang ka dunia ding moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyana ke kaje emang kaje ka neraka udah nih bang gara-gara siau hadege dadah kaje sial begitu. Kan orang kita nyerinya di dunia nyeri, jadi akhirat begitu-gitu. Kuno kolot, dadah kaje, ulah mendekat surga Firdaus. Aduh, budak ulah datang ke kos gitu, dah mendingan ulah nyandung lah. Aican eri dot tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Siapa? Dengekeun we. Unaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 dedeknya ini bisa. Ayo. Ini mah kira-kira. Ini cerita kira-kira. Kenapa? Andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu. Babu sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia geus nyana atuh pan masak hujan masak nyana geus maksudnya kawinnya kak kira-kira gitu Aican menang izin lu nyarekan ngeun moal aing moal moal ka isuk aing briefing deh jeung sia aduh masyaallah ieu keur cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin, aya yaminul munakid, aya yaminul gemus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum, yaminul munakid katrap ku hukum, yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke. Henteu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Nu katrapan ku hukuman nu di dieu yeus walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman tinggal urang ku ari ngatur kaparatna nah lantaran patari jeung hukum hese wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.